sugan anu maot aya tahlilan giliran anu maot ulah ditahlilkeun mengundang kerumunan rungkad siti ripuh hai aduh ya Allah ya Rabbana lain nu dagang lain nu tani lain nu usaha wae kiai ge kaberon-beron ka babawa jika tuh kiai mah ulah disasar karunya sematu digaji boga santri kolot ap karoret di ditu mah Karawang aya di dia putih dia lolobana nu karoret meni embung mereka kiai ngajar budak ngaji anakna bisa Fatihah kolot ngajar doba aya nu kitu di dia tak sadar ngaku ayeuna mah aya tadi menyalahkan lemur aing ya Allah ya Rabbana ternyata begitu ditafakuran ieu wabah teh lain Indonesia bae asep geuning sadunya imbasna Mekah Madinah ka bawah-bawah tapi ka umroh haji rukun Islam geus 2 tahun di Indonesia ngurangan hiji ibadah haji jadi eueuh ya Allah ya Rabbana lamun ukuran anak sa dunia berarti secara tidak langsung ieu geus aya teguran ti Allah naon teguran anak geus loba teh jelema-jelema sombong ka Allah Amerika sombong, Rusia sombong, Korea sombong, barisannya senjata canggih di tengah-tengah kesombongan maranehanana Allah nyetak hiji pelor bari leutik teu katingali corona ngaranna Rusia, Amerika, Korea kelabakan teu mampu nyang hareupan jeung Allah sok sia sombong ngan di mana datang teguran, datang bencana, datang musibah sarerea kabage eta masalah nama sarerea kabagean satu makan nangka semua kena getahnya tak salah kaprah jelema dielingan ku kiai ngalawan masing-masing dia kuring doraka ge moal ngarugikeun batur ieu ceuk saha teu ngarugikeun batur datang mah bencana datang teguran lain anjeun wae nu cilaka kabeh bisa kababawa cilaka daya banjir longsor musyawarah eueuh Garut pernah ditegur banjir bandang bener tuh musyawarah teh banjir Cimanuk banjir musyawarah sugan cek banjir imah kiai liwat teu bisa imah kiai ge leungit ka bawah banjir untung kiai na salamet naik tangkal kalapa make kolor tak kiai geus samping tati heula ka bawah banjir untung kolor pagi coba lamun jeung kolor na ka bawah kiber ka mana eta perkutut coba hese dengan kurungna eta mah cicing ini tong milu nyengir terus ngarti wae geus datang mah teguran kabeh kabagean geuning kabeh nah kitu bantuan aing atuh tak yakinkeun ngagungkan Allah ngagungkan Rasulullah melalui peristiwa Isra Mi'raj dina penting ieu Allah dina penting ieu nurunkeun vaksin yang sesungguhnya lain vaksin suntik vaksin berupa rahmat yang ridho Allah berupa syifa berupa dawa obat nu diturunkeun ku Allah dina penting ieu sehingga nu halala diri dieu panitia sadayana sing dijaga diraksa dijauhkeun tina balahi tina wabah urang sing disalamatkeun fid dunya wal akhirah amin ya Allah ya Rabbal tetep we protokol kesehatan umat di kota-kota mun ngariung ge kudu dipake da kuring boga babaturan di petugas covid petugas gugus depan sok ngelingan bae ji ikhtiar mah wajib hasil jeung teu pasrahkeun ka Allah naon ieu omikron keur merajalela tetep we waspada ji siap awas ji 3M naon mencuci tangan geus bieu nyatu tapi geus dahar ditu umah leungeun jaga jarak ji ceramahna ya iyalah jaga jarak encan pernah ceramahna tonggong nini atuh sabaraha meter ieu deukeut ngamari lu ka dieu nu ganti lu ji masker aya di jalan mah dipake tadi
sieun aing aya operasi di jalan masker terus aing push up di jalan ngewa aing make jubah push up make masker geuning eta teu dipake atuh ceramah mah kagok ngomongna ngusus maskerna menang nyieun pamajikan bager yang boga pamajikan teh ulah beli masker di mall tah neng geus nyieun dipake ngokop ngeunaheun atuh kutangna digunting sabeula pake masker ku aing asal make masker eta we pangaruhna aneh hayang balik wae bapak-bapak dengekeun balik kerajaban ke penting di imah nyarieun masker utang pamajikan 3 bulan teu diseuseuh gunting pake we ke pentingnya isuk kae eta mah virusna leuwih-leuwih ti Omikron geus ya cucu dengekeun Yati dengekeun Ipah Hodah Yayah ebah dengekeun Nunung Tati dengekeun euy saya Lilis dengekeun Neneng dengekeun Jaci hai Baci we ta Acih di mana-mana aya mudah-mudahan riungan penting ieu sing jadi ubar jang urang amin anak-anak orang sing saroleh turunan-turunan orang sing saroleh sing saroleha agar marasantren sing arasil ilmu anu manfaat sing jadi ulama-ulama Allah amin ya Allah ya Rabbal sadayana pengorbanan para panitia harta tenaga emutan dibungkus ku hiji bungkusan anu mulia naon asep bungkusanana peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta bungkusanana eusina naon eusina pangajian eusina pangaosan ieu teh eusina ai pangajian tina kalimat pangajian naon artina pangajian harga disebut deui ieu pangaosan tina kalimat pangaos naon artina pangaos harga cocok jeung keterangan sing sajalma nu ngalengkahkeun sampean ka majelis taklim ngariung jeung para ulama para kiai balikna menang ilmu menang doa maka insyaallah eta jalma-jalma nu baralik ngaji bakal boga harga di hadapan Allah lain amin amal amin semangat mantau henteu pengajian gigireun imah pura-pura teu nyaho aja nu kitu salaki ece eta teh ieu nu dibahas lain awewe lain bapak-bapak urusan pengajian ibu-ibu mah tong dibahas paling rajin di mana-mana jujur lain muji hareupeunana bener teu majelis talim ibu-ibu itu paling gebiar di mana-mana jeung kacape ibu-ibu mah isuk-isuk kayak pengajian rutinan ngaji padahal di imah loba pagawean seusehan numpuk rela ditinggalkeun ngaji heula ke nyeuseum mah balik ngaji aya nu kitu aya tah dengekeun papen Udin Jai bahkan anu nekat ibu-ibu mah ka pengajian mamoa seusehan arek naon cenah nyusuh kiai meureunna berang aya pengajian ibu-ibu mah pinuh peuting pinuh deui ku ibu-ibu hebat di mana-mana kompak mantak kuring lamun di Cikampek ngayakeun pengajian tara loba ngondang bapak-bapak olok undangan disebarkeun ke bapak-bapak 200 nu datang genepan aki-aki kabeh nu 5 batuk nih hiji sare mematahan karpet di majelis ngondang ibu-ibu mah tolok undangan ih cukup 3 undangan ketiga ke RW-an ketiga dusun nu datang 300 hebatna ibu-ibu ngan olok kejo ibu-ibu mah teu kaog ngasongkeun kadaharan teu ngitung menit detik ge beak karake diasongkeun tatak jeung piring-piringna leungit dihakan mun nyuguhan bapak-bapak awet cau awet bapak-bapak mah kararieuh eta nah eta bapak-bapak modus eta nempo batur meleng cau leungit hiji di kantongan ku bapak-bapak sok aja teu percaya kodokna kantong calana bapak-bapak pasti aya cau nanti menang mesek
Jauh raja bulu guys nini cicing kos ngerti cicing. Ya Allah ya Rabbana. Iya hebat ibu-ibu paling kompak, mudah-mudahan sing paranjang yuswa ibu. Gerakan pengajian ibu-ibu di mana rutinan mingguan penuh terus ibu-ibu ya Allah. Sing disarehatkeun diberkahkeun. Insyaallah balik dia bakal boga harga. Amin. Doakan mudah-mudahan segala rupi pengorbanan para panitia sing jadi tabungan amal soleh, sing jadi sabab istanzilur rizki bis sadaqah, nuzulur rizki bis sadaqah, panan rizki Allah supaya turun melalui naon sadaqah. Insyaallah sadaqahna urang dia sing jadi sabab, sing jadi wasilah pertanianana, palawijana, bisnisna, usahana, ekonomi, dagangna, karyawana sing lebih dibarokahkeun ku Allah jang bekal ibadah. Terutama jang bereskeun masjid. Amin. Gagah masjidna eleh lemur kuring ge ya Allah. Disangka urang karikil buat kendaraan ya jang mentas sirotol mustaqim kaya. Ya masjid Masya Allah bakal jadi kendaraan cenah masjid dengan terken jalma-jalma ka lawang surga. Cek Nabi ulahnya dunia dibikin yang masjid eta masjid bakal ngagro di poe kiamat. Ya masjid naon namina teh Siratul Jannah tuh cocok jembatan surga, jalan ke surga. Siratul Jannah ngagro ke yaumil mahsyar. Jalma-jalma nu baheula ngabangun kaula nu nyumbang panggedena ayo tiheula naikna dihareup di paimaran lobaan nu nyumbang gede lobaan nu nyumbang sedeng tengah-tengah di tengah naik nu nyumbang saeutik tuh kolong bedug kan bae nu penting kabawa ngan nyekelanana sing page besi raga-raga. Hei, lu tuh nyumbang, sorry ya. Dadah, aya melumpat malaikat. Sasya. Tatangga masjid baheula. Arek naon nya hayang milu naik Siratul Jannah itu sieun neraka hayang diantar ka lawang surga hayang naik atuh keur dijieun mere duit tuh henteu keun bae tanaga sugan mantuan ngakutan bata ngakutan semen miluan ngaduk ngakutan batu baheula sugan henteu deui keun bae temere oge sugan pikiran maksudna kumaha masjid geus jadi ente baheula milu teu ngamakmurkeun masjid tah lamun eta mah rajin berjamaah ge unggal waktu rutinan ge miluan bahkan kuring masuk i'tikaf ti magrib nepi ka isya sok tadarus di masjid cek malaikat oke, masuk lain yang mikir sia teh duit teu mere tanaga henteu memantau henteu atuh masjid geus jadi pinuhan eusian supaya jadi saksi ngamakmurkeun masjid insyaallah. Tapi yakin tadi laporan di Kang Kiai di dieu mah pinuh aja alhamdulillah jumaah mah insyaallah gedeng deui sabulan deui nya Ramadan full pinuh masjid mewah ki tarawih ka imam teu bagian tempat di mana-mana eta mah asal malam kahiji we tarawih geus pinuh tapi ka jalan ngampar terpal teu bagian imam kolong bedug nungguan saminggu biasa Ramadan minggu pertama dah masih kena open turnamen minggu kedua Ramadan mulai babak penyisihan dua jajar geus mulai laleungit dileg-legan juri ke arah minggu katilu Ramadan nah perempat final opat jajar minggu terakhir Ramadan final imam kokol bedug pasaran opatan insyaallah masjid anyar mah pinuh insyaallah amin sing paranjang umur
sing gampang rezekina orang dia yang nabung sampereun di poe kiamah ieu masjid orang bereskeun insya Allah. Dengan kekompakan seberat apapun permasalahan kita akan mudah kita hadapi, amin. Yang penting kompak. Ipat kebanggaan masyarakat Karikili mewah megah masya Allah, bakal jadi istana surga, jadi gedung surga. Mantana masjidan fil ardi banallahu baitan fil jannah. Saur Nabi sehingga jalma nu nyieun ngabangun masjidna Allah di dunia bakal dipangnyieunkeun hiji gedung di surga, amin ya Allah ya rabbal. Para alimin ulama, para kiai, para asatid, guru-guru urang sadaya sami nafaati aflah mubarakah nu kalintang kusim kuring devi hormat. Oke, ke aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri nu sami kusim kuring devi hormat. Tipayun mangga panglung kalbu kejembaran manah puji nu jadi panghias ati urang pintonkeun ka rumah suci, pujian nu jadi panghias rasa urang sanggahkeun ka rumah kawasa. Wereng nitis wancur mustari ninggang mangsa nulugina takdir teu tes dipungkir kadar teu tes disinglar. Jauh-jauh dijugjug anggang ditayang leutkeun ke ngabandar teu ngembat nyatang pinang. Ngariung mumpulung bongkok ngaronyok jeung ibu-ibu nu mararontok bedara dokter mereka androk. Ngan asep mubarok pesan ka ibu-ibu nu mararontok ulah sok nekat-nekat mamaga calana pondok. Bisi kadeuleu ngagenok segere batokan atuh urut jedelek lo kana cangkeng ngadadak incok. Jeung asep mubarok sok aya ngarontok. Bejana digetok bari dicolok sok bau dikotok. Iya kan? Keur kieu mah rapi, alhamdulillah. Yakin urang dia mah geus biasa nutupan aurat, alhamdulillah. Ya buktina menira rapih kieu ieu. Ih hebat ya Allah. Nyaho kuring ngeudak keur ngaji. Biasa we di luar pengajian maka warungnya berang-berang mereka kutang somplak sabel leheng mun herang geuneuk leheng mun mulu sapur parat kabujur boro-boro merangsang najis sayang nacok teu pantes teh yayah dengekeun heh aya biaya lain yayah di dieu lain yayah Amerika kararitu di dia marah rapi alhamdulillah masya Allah sing istiqomah nutupan aurat amin. Ngari umum pulung bokok aronyok di haflah mubarokat ya sanes keur nyuk curug ilmu panembung ngalapangan bisa supaya bisa ngaronjatkeun iman jeung takwa ka Allah subhanahu wa ta'ala. Mugi ati kawit geterning antun yang karuk dina qalbu kalian kawuningan manahan ikhlas ngalangkah kedua dampal sampai hati masing-masing bumina saja ngupingkeun pangaosan ti kawit dugi ka akhir. Mudah-mudahan amal urang masih ditampi ku Allah janten amal ibadah anu saleh. Salajana rahmat salam kalujangan bagi tetap salalawasna dilungsurkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka para dzurriyyah-dzurriyyahna ka para keluargina ka para sahabatna ka para tabi'in dan tabi'in ka para ulama-ulama sholihin katut ka para pengikutna khusus urang nu hade di tempat. Mudah-mudahan urang sadayana masing kengeng syafaatul uzmana Kangjeng Nabi Muhammad. Untung orang jadi umat Islam diberikan nikmatan ku Allah modal masih komplit aya alhamdulillah. Naon keuntungan orang diantara nu kahiji orang masih kena aya modal jasmani sareng roha. Ya jasmani rohani masih kena komplit can dipisahkeun ku Allah tingali dulur tatangga baraya kolot urang anu geus pararisah jasmani jeung rohanina. Jasmanina geus hancur mungkin ku bilatung leres teu rohanina geus menghadap Allah. Urang masih kena komplit jasmani badan sehat kene rohani kahirupan aya kene alhamdulillah. Ngan eta dua modal lain anteupeun jasmani jeung rohani kudu dieusian. Jasmani eusian rohani oge kudu dieusi. Aya eusi jasmani naon asep tuangeun leuteun eta mah daya hilapna timiti brai beuntan nepi ka peureum eta huntung ngagiling terus nu amis nu pait nu lada nu haseum di dedet-dedet jang jasmani. Ai para rohani naon asep tuh kiai beres magrib ngajakan istighfar 3 kali ngajakan maca tasbih 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 tambah tahlilna 33 tuh kiai gagerewekan di majelis talim keur nerangkeun wudu keur nerangkeun fikih keur ngajelaskeun tauhid keimanan eta teh para rohani. Tapi aneh lo jelema geus teu adil ayeuna ngan ukur mentingkeun eusi jasmani wungkul rohanina kararosong tina istighfar leres rohanina kosong tina nasihat leres punten boba lamun jasmani telah teu keusian sok leuleus kuping leres teu leuleus aya teu urang dia rohanina telah teu kasihan gara-gara kamari teu milu ngaji ngadadak laleuleuh aya teu nu tara ngaji jag-jag wae teu adil. Jasmani mah telah teu kasihan leuleus contoh we Ramadan sabulan deui urang Ramadan pengalaman nu kamari tahun kamari
pan karak tanggal hiji menis kokoloyongan lempang da jasmani telat jeung siana kudu magrib wae Cikampek Karawang daerah sawah tetangga kuring isuk-isuk tanggal hiji Ramadan bari puasa maksakeun macul ka sawah menis kokoloyongan eta macul dur bedug lohor pacul diangkat maksudna rek balik ka imah geus leuleus yeun batal puasa lempang ngagelegan sawah geus nyangeye deuleuan geus kararoneng ningali cai kiru di sawah siga kolak padahal teh budak ngararambang datang ka imah pamajikan ngarengkol mabok jengkol keur saur bapak geus mas aya eta mah geus masak can nyai geus masak can ai cek pamajikan akang ku teh li kurang teh keur puasa kurang kitu Kang menila leuleus poe ieu atuh puasa ngaranna oge karek tanggal hiji alhamdulillah tetangga kuring di Cikampek kabeh puasa bulan Ramadan tanggal hiji mah geuning make mah sabab kadituna loba nu ngadadak kaserang ku panyakit mah tragis 5 menit di kabuduk maghrib geus kumpul di tengah imah rek buka puasa bersama keluarga besar dararatan ninina akina incuna wana mamang nabi binala cenah menantuna mitohana ingunda bapana aya keur ngariung kolak na baskom di parolototan nungguan beduk maghrib nu paling karunya incuna maksakeun diajar puasa mending geus kiceut cek akina cu eta meh teu karasa magrib kocek we kolakna baskom kocek nurut we eta incuna muter kolak dur beduk magrib kolak ngomong aing lieur diputer terus nu paling karunya cau maus banana samenit ka beduk magrib eta cau nasibna tragis geus telanjang bulat geus tanpa busana cau geus marosot kabeh cangkang dipolototan nungguan beduk magrib dur beduk magrib ngong adan di masjid Siratul Jannah waktu buka puasa telah tiba Allah nu adan di masjid can nepi kana akbar cau geus beak opat astagfirullahaladzim tanggal hiji mah dendam jauh sikat kolak hajar rujak petis sikat kejo namru hajar dar ini ka masjid taraweh singgarea ngap kamerkaan jabang nu imaman eta nu taun kamari eta nu kapake imam balap ngaranna teh Ustad Valentino Rossi kapake eta mah jeung Bilalna teh Ustad Mark Marquez sing guru kos nu araredan isigan nuri rojok bujur imam teh pan eta Bilalna ngamimitianana ngagerebeg janala Muhammad Muhammad cek malaikat Aisyah teh sholawat apa ngepung bangsa batur mah sallu alaihi atuh ngarojok bujur imam eta imam langsung ngagurubug nangtung Allah